Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda, kumaha darama. Nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih. Sejang ngiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun, mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Mangsa korma meuhpeuy buahan. Neuteup ti kadeukeutan tangkal-tangkal korma nu keur meuhpeuy buahan di pakebonan-pakebonan pasisian Madinah mungguh mata kataji. Ranggeuyan warna hejo, koneng atawa beureum ruhruy lir nyuai keundang daunna nu garomplok. Nembongkeun padu manis warna anu harmonis. Panen raya korma baris lumangsung antara bulan Agustus September. Madinah kamasyhur mangrupa wewengkon anu ngahasilkeun korma pangalusna sadunya. Pangreana deui ngungkulan nagara-nagara panghasil korma sejenna. Kayaning Tunisia, Maroko, jeung Irak. Neuteup ti kadeukeutan eta ranggeuyan buah istimewa anu pelem tur ngandung giji luhur ingetan ku malayang kamamana. Di antarana Khalifah Umar bin Khattab, hiji sahabat utama Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nu katelah Khulafaul Ar-Rasyidin. Salianti Abu Bakar, Utsman jeung Ali. Kacaturkeun waktu nyangking kalungguhan khalifah katelah Amirul Mukminin, pamimpin jalma-jalma iman, sering katingal ku sasaha. Umar sok calik nyalira handapeun tangkal korma nu keur buahan. Ngahuleng sakedapan, cakakak gumujeng akei-akeyan, leng deui ngahuleng, teu lila segruk cerik semu kanyanyerian. Para sahabat tangtu hareraneun ngan teu wani goreng sangka kitu wae komo nuding Umar owah mah. Salah saurang lah-lahan tumanya, "Nun Amirul Mukminin kunaon anjeun sok kitu ngajentul handapeun tangkal korma pek seuri pek cerik?" Bari semu dumareuda Umar ngajawab, "Nyaeta sok kalepasan seuri airas kana kalakuan zaman jahiliyah baheula. Mun beres panen korma, kuring sabatur-batur rereongan nyeun patung korma badag. Kabina-bina dijadikeun berhala keur sembahan sarerea. Minangka syukuran kanu Maha Agung rehna panen korma mucekil pisan. Lila-tilila datang mangsa paila, taya hujan, tatanen gagal. Bekal dahareun ledis, nu aya ukur korma berhala teh. Da lapar, deur we eta sesembahan teh direcah. Leuwih ti lumayan keur nambaan lapar. Ayeuna saha nu teu hayang seuri geura? Nu dipunjung, nu dipuja, disembah, diibadahan ngadon dipake bancakan. Ari eta sok ngaguk-guk ceurik sabada cacala katakan seuri. Kumaha teu rek ceurik dulur? Dina mangsa jahiliyah anak awewe dianggap hina, nu boga orok awewe dianggap mawa codeka jeung sial ka kulawarga. Nu matak barang brol orok awewe gancang dipaehan di ruang kerepes handapeun tangkal korma. Teuing 2 teuing 3 orok awewe kuring jadi korban kabiasaan jahiliyah kitu. Mun ayeuna araya meureun geus mere incu rea ka Umar. Untung gancang gumelar utusan Allah Muhammad Rasulullah. Nyadarkeun kuring katut sakur dulur baraya tatangga batur salembur nu papada meunang pituduh ajaran Islam nu ngalarang umatna nyembah berhala, ngalarang mateni sasama, katut orok karek brol. Neuteup kadeukeut buah korma, bet inget kana kisah Ibrahim bin Adham. Abad 3 Hijriah deui. Hiji raja di Samarkand
nu luas ninggalkeun kamewahan haliah dunya pikeun ancrub kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tina leket jeung husu ibadah dibarung kurea amal soleh, Ibrahim mampu ngahontal darajat wali, doana makbul. Hiji poe rengse salat di Masjidil Haram Mekah, dumadakan hayang jaroh ka Masjidil Aqsa Yerusalem. Keur bekal di jalan beuli korma sakilo ti tukang dagang geus kolot pisan nu nagog pangdeuketna ka lawang masjid. Geus beres dibungkus, barang rek cereng mayar, katenjo aya korma sasiki ngagoler deket kiloan. Ibrahim nyangka eta korma ragrag tina bungkusan, top bae dicokot, di dahar. Leos indit ka Masjidil Aqsa teh. 3 bulan nempuh perjalanan, anjog weh ka Masjidil Aqsa. Ibrahim ngajugjug tempat matuh iktikaf handapeun kubah karang Asyahra. Didinya aya 2 malaikat keur guntreng. Tuh aya Ibrahim bin Adham, ahli ibadah nu doana teu weleh dikobul ku Allah Subhanahu wa taala ka dieu, ceuk malaikat nu hiji. Malaikat nu hiji deui gancang nempas. Eta mah 3 bulan ka tukang atuh. Samemeh manehna ngadahar korma sasiki tina dadasar padagang korma di Masjidil Haram. Korma lain nu manehna. Ti harita doana ibadahna teu makbul saeutik-eutik acan. Ngadenge eta obrolan 2 malaikat, Ibrahim reuwas ka bina-bina. Ras kana korma anu sasiki anu disangka murag tina bungkusan, si horeng lain nu manehna. Eta mah korma batur anu kumanehna didahar, teu kalawan menta dihalalkeun heula kanu bogana. Gancang kaluar deui, ngagedig deui ka Mekah, ka Masjidil Haram, rek nepungan tukang korma, rek menta diridona sangkan korma sasiki nu teu haja didahar jadi halal. 3 bulan di perjalanan, barang srog kanu dituju tukang dagang korma nu geus kolot teh eueuh dina jongko korma nu bareto. Ngan aya budak ngora keur paciweuh ngaladangan. Geus katembong salse, Ibrahim cacarita, "Punten jang, Bapa sejatu maros 6 bulan kapengker nu dagang di dieu teh tos kolot pisan. Manawi uninga ngalih ka mana jongkona?" Saur tukang korma, "Eta mah pun Bapa atuh pupus 2 bulan kapengker, jongkona diteraskeun ku kuring sadudulur." Sajongjonan Ibrahim ngahuleng, pok nyarita pegat-pegat. Kumaha atuh? Tadina emang ngahaja dongkap teh bade neda pangampura, rehna emang tos neda korma sasiki kagungan tuang rama. Bade nyuhunkeun dihalalkeun ameh teu janten mamala. Ari kangge simkuring mah teu masalah. Korma sasiki anu pun Bapa mangga dihalalkeun, mung ieu jongko teh tacan dibagi waris. Masih keneh nu sarerea, anak pun Bapa 12 urang ka 13 simkuring. Insya Allah simkuring pribadi ikhlas ngahalalkeun. Mung duka dulur-dulur kuring anu 12 mangga we tepangan ku nyalira. Sanggeus nampa catetan alamat anak-anak tukang korma almarhum, Ibrahim segut miang. Nepungan anak tukang korma hiji-hiji, menta dihalalkeun korma sasiki milik bapana. Padumukan eta anak tukang korma aya nu deukeut, aya nu jauh. Tapi ku Ibrahim dikeureueuh weh, ditepungan. Napi ka kapapai kabeh, tur kabeh ikhlas ngahalalkeun. Meakeun waktu 1 tahun campleng kituna teh. Sanggeus rengse Ibrahim indit deui ka Masjidil Aqsa pikeun nyumponan panadaran 1 tahun ka tukang. Barang sup ka kubah karang, kapireng deui sora guntreng 2 malaikat. Tuh Ibrahim bin Adham, nu doana ditolak gara-gara ngadahar korma teu halal sasiki. Henteu ayeuna mah korma na geus dihalalkeun ku nu bogana, jadi doana makbul deui.
mangsa korma meh peuy buahan, bet lebet ku paninengan, lebet ku implengan. Baraya sadaya nembe aya 2 carios anu mungguh matap nyelesep kana ati sanubari. Kumaha? Saur baraya sadaya sami kitu sami praosanana sareng simkuring. Kahiji lalakon Khalifah Umar nyadarkeun kanggo urang sadaya yen hidayah Islam mampu ngarobah watak jahiliyah Umar kana tauhid anu panceg. Anu kadua lalakon Ibrahim bin Adham mereatikan keur urang yen ku hal anu teu sapira ceuk urang tapi bisa jadi cilaka, doa jeung ibadah ditolak ku Gusti Allah.